Ashabul Kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing saha jelema anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan. Komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantaran nyana teu maot ningalikeun ka urang muksalmina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir dalapan tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah hafalkeun alhamdulillah apal datang ka kuari muksalmina tamlikho kapsatat martunus zunwanus saribunus palyastat yunus kitmir ente mah nus ya cagaran kitu Ashabul Kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim. Kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha kapanggih nu genepan jeung salah seorang petani nu boga anjing eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing Ashabul Kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deui maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran baik keur hees buu pendek tapi barang hudang buu panjang sekian aku ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae udang padahal mah 300 tahun bu panjang kuku panjang ieu hees sakedeung ge cenah kuku paranjang amat paling 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di Raja Dikyanus nyana neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah 300 tahun kaget Pak begitu dongeng gitulah keayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampung ahli kota tapi ieu Dikyanus nu diutus non gitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata raja geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus raja na raja soleh singkatna dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas Ashabul Kahfi nu kolot bahasana wal kaburu wah angel ban saayat dua ayat ih caknya angel kumaha pugu Ashabul Kahfi dan 300 tahun sanu nyaho cenah aya di bawah umur 300 tahun oke sih gitu. Bisa kawin ka parawan mantep betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tapa jelema
tirobah ashabul kahfi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal na ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantu laku tentara na ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing